aya nafsuan ditenan ku Allah di jelema dua makhluk akal jeung nafsu. Akal teh hiji perkara nu ngabedakeun antara bener jeung salah ibu, antara goreng jeung bagus ku akal. Contoh bosok tidak bawa kotok endok sokot ulah rokok ay kotok udang makai kotok ulah ulah maling keneh bae ngaranna bosok tidak bawa kotok taina buat segede piring sokot ulah nah sebabna hangit najis bau mana nu bisa ngabedakeun kunaon ku akal. Kaluarna masa ruang tidak bawa kotok. Para hadirin wal hadirat, jadi lamun jelema aya akalan aya nafsuan, akalna tadi gunakeun itu lebih bahaya. Ketika akalna dikuasai ku nafsu, para hadirin, nafsu anu menguasai akalna atau akalnya dikuasai ku nafsu, ulaika kal an'ami bal hum adall, maka leuwih sasar tibatan sato. Lamun jelema geus akalna dikendalikeun ku nafsu leuwih bejat tibatan sato. Eta kebo lamun malingdang daunna doang jajal budak pasir kacapi daunna dipetik betina jeung pupuh diarahan tangkarna jeung sudu, maka jelema mah leuwih sadis. Lamun geus nafsuna dijieun hulu, akalna dikendalikan oleh nafsu dan nafsunya mengendalikan akal, akan lebih sadis tibatan satu. Ulaika kal an'am balhum adall, bajing kalau makan kelapa cuma satu, tapi kalau bajingan aspal di lemok geus moal beres, jadi pejabat atuh moal beres, jadi pedagang atuh ngurangan kiloan bae, jadi petani ngageser-geser galengan batur bae. Iyalah manusia, maka ketika Allah ngadamel manusia diprotes kumaha